warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Rabbi kalayan hidayah sareng hidayahna. Urang sadaya tiasa karumpul dina ieu tempat kalayan dina kayaan sehat walafiat. Ieu tempat kalayan simkuring bade ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna atos dipasihan kasempatan abdi kanggo ngadungikeun hiji diantara anu kaleulesan temana ngeunaan budaya mangrumpikeun jati diri bangsa. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, sarta acan abdi ngadungikeun diantara ieu, abdi bade ngawanohkeun diri abdi. Wasta abdi Hafidah Nuraini wawakil ti SMA Pamor Cikampek. Saperti anu ku urang sadaya kauninga, jati diri mangrupikeun ciri khas atanapi tiasa oge diartikeun mangrupi identitas hiji jalmi, sakelompok atanapi hiji bangsa. Sedangkan budaya secara istilah nyaeta gaya hirup anu berkembang dina hiji kelompok atanapi masyarakat sareng diwariskeun secara turun-temurun ti generasi ka generasi saterasna. Ieu berarti maksud tina budaya mangrupikeun jati diri bangsa nyaeta budaya mangrupikeun ciri khas tina hiji bangsa. Hilmi negaskeun yen karagaman budaya Nusantara henteu ngan tina bahasa, tapi oge tina tari, musik, sareng adat. Karagaman budaya anu muriling ngakibatkeun ragam dinamika kahirupan. Aya dua faktor hal anu nyieun budaya Indonesia ngawutan ka kiris, nyaeta eksternal jeung internal. Anu sacara eksternal ditandaan ku lebetna budaya-budaya luar anu ngajadikeun Indonesia kelengitan jati dirina. Sedangkan internalna nyaeta sikap anu teu mika cinta jeung teu ngahargaan budaya khas Indonesia. Tah kusabab eta peranan tina generasi milenial penting pisan pikeun ngelestarikeun budaya. Aya dua cara pikeun ngelestarikeun budaya, nyaeta pengalaman budaya jeung pangawuruh budaya. Cara anu kahiji pengalaman budaya mangrupakeun ngalestarikeun budaya anu dilakukeun ku cara panalongtikeun kana pengalaman kultural. Sedangkan cara anu kadua pangawuruh budaya mangrupakeun ngalestarikeun kabudayaan anu dilakukeun ku cara nyieun hiji pusat informasi ngeunaan kabudayaan anu bisa difungsikeun kana lobana wangunan. Rerencangan sadaya anu kusimkuring dipika hormat cekap sakitu anu tiasa kapihatur. Bilih aya basa anu kira teu seureuna atanapi kecap anu kira leunah lalakna mugi kersan hapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.